Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancower mancomania salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedar ti Kandaga Mancomania YouTube. Kumaha daramang sadayana para mancower, alhamdulillah upami daramang mahnya mugi-mugi wae sadayana tetap aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna, jag-jag waringkah sehat lahirna oge batina, jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina, amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa ngadongeng lalakonna Wiratama, Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti. Ieu dongeng rekan aki nyalira mugi wae katampi kalian kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangbebrah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang malerkeun kacape saparantosna urang sadinten kasab milari kipayah. Ngadangukeun dongengnya raos bari si dengdang bari ngabaheul hai. Direncangan kopi atau napi bajigur sedap pokona mah. Oke kangge mulangkeun katineng pemirsa kahiburan zaman kapungkur di mana urang teh hiburanna ngadepong payunan radio dual bannya kapungkur mah. Sateu acan ngadengkeun dongeng teh dipoe heula baterena ge. Pada remako mah tangtosna ngalamannya. Urang teraskeun Nyung Si Rajapati bagian anu ka 4. Kumaha lalakonna Wiratama salajengna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Satacan aki medar dongeng mangga kangge nu tacan subscribe anu nembean manco ulah asa-asa di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Urang keureueuh deui dongengna par sama kawitanana sor bajigur sareng rarawuana mangga kaparayun sadayana prung Sanggeusna Den Supala jeung para badegana lalumpatan, Wira teh gancang nyampeurkeun ka Wanujangora anu masih emok dina pakarangan imahna. Nyai, teu kunanaon Nyai? Tanya Wira. Hatur nuhun Akang tos nulungan kuring, tapi pitulung Akang teh bakal leuwih nyusahkeun ka kulawarga kuring. Lamun Akang keindit, Den Supala teh bakal datang deui. Bari mawa leuwih loba badegana. Lain ukur diri kuring anu bakal dibawa, tapi sakabeh kulawarga kuring oge bakal ditandasah. Walon si Wanoja panjang lebar. Katempona manehna leuwih suka ge narima kalakuan Den Supala jeung anak buahna daripada ditulungan ku Wira. Saha sabenerna Den Supala teh Nyai? Sanjaya tumanya deui. Tapi si Wanujangora teh henteu ngawalon kalahkah ngaleos manehna teh asup ka jero imahna. Kawas anu teu madulian deui ka Wiratama, jajaka anu geus nulungan dirina. Atuh Wira kerung ngerasa heran. Kunaon Nyai teu ngajawab pananya Akang? Teu sadar Wira teh milu ngalengkah asup ka jero imah. Saurang lalaki kolot umuran 60 tahun jeung saurang awewe umuran 50 tahun hudang dina bale awi anu ukur diamparan ku samak butut. Kadua kolot eta teh cangkat tuluy ngahadang Wira anu rek ngudag ka anakna. Gancang indit ujang, tinggalkeun ieu lembur teh sagancangna. Kehadiran anjeun di dieu ukur nambahan kasusah hirup kami.
Maranehna bakal ngalakukeun tindakan anu leuwih kejam ka kulawarga kami minangka palampiasan dendam tina kelakuan anjeun. Cek si lalaki kolot bari ngagerakeun leungeunna ngusir Wira. Teuing naon sababna maranehna leuwih suka ditinggalkeun daripada ditulungan. Jawara Gunung Salak ngahulang ngadenge ucapan kulawarga anu cikene ditulungan ku dirina. Salila manehna ngalalana karakarita manehna manggihan kajadian samodel kitu. Ras Wira teh inget ka jalma di Dukui Rubak nu sempet ngingetkeun ka dirina. Wira laleunan bisa ngarampa naon maksud si Dukui Rubak eta. Tapi nabah nah salah kitu tindakan kuring teh. Wira tumanya kitu sabab can ngarti kana sikap kulawarga nu ditulunganana. Henteu Ujang, tindakan Ujang teh teu salah. Tapi naon hatina pitulung ti Ujang. Namun engkena kami bakal menang katunggaraan anu leuwih hebat. Sanggeusna Ujang ninggalkeun ieu lembur. 2 bulan ka tukang ge pernah aya 2 urang jawara anu nulungan salah sahiji kulawarga di ieu lembur. Pitulung 2 jawara teh memang nyelametkeun eta kulawarga tina ancaman maut. Tapi ngan saukur sawatara waktu sanggeusna 2 jawara ninggalkeun lembur Kertasari. Eta kulawarga teh disiksa bebeakan. Tapi kasakabehna ge tiwas na masing pati dina kaayaan anu pikasediheun pisan. Sigana nasib anu sarua moalila deui ge bakal tumiba ka kulawarga kami. Sanggeusna Ujang ninggalkeun ieu lembur. Si Abah teh nerangkeun naon anu sabenerna dipikasieun ku manehna. Sanggeus ngadenge katerangan kitu ti si Abah kakarak Wira teh paham naon sababna eta kulawarga sieun pisan narima pitulungna. Lamun kitu kuring bakal cicing di lembur, tapi ka eta jalma-jalma kapok teu ngaganggu deui warga lembur. Cek Wira coba nenangkeun hate si Abah. Taya gunana Sujang. Anjeun teu apa saha sabenerna maranehna teh. Daripada anjeun tiwas taya gunana. Dewi hade gancang tinggalkeun ieu lembur. Ulah madulian kana nasib kami. Kami mah geus biasa hirup nanggung katunggaraan. Si Abah teh keukeuh nitah Wira indit ti eta lembur. Pikir si Abah mah si Jajaka teh moal bakal sanggup pikeun yang hareupan anak buahna Den Supala anu sakitu lobana. Sarta aya sabaraha urangna anu elmuna luhur. Tenang bae Bah, kuring mah teu sieun yang hareupan maut. Asal kuring teu nyeleweng tina jalan bebeneran, walon Wira tandas. Sakabe usaha Ujang teu bakal taya gunana Jang, taya gunana. Cek si Abah ngagerendeng tuluy manehna teh ngaleos jeung pamajikanna arasup ka pangkengna. Wira ngahulang sorangan laleunan sukuna oge ngalengkah kaluar ti jero imah si Abah. Dina hatena ngucap janji yen rek ngabebaskeun warga lembur Kertasari tina kungkungan katelengesan jeung kakajeman Den Supala sabatur-batur. Sangkan warga lembur Kertasari hirup tenang kawas warga lembur anu sejena. Kocapkeun hiji imah sigrong tempat cicingna Lurah Kertasari. Di rohangan tengah anu lega Supala katempo lajag lejek, leumpang bulak-balik bari ngagandong leungeunna. Sakali-kali leungeunna ngarames leungeun anu sejena parawana katempo ngemu ka amek. Kurang ajar.
manehna geus ngera-ngera kula di hareupeun warga lembur, kudu dibalas kalakuan eta, kudu pisan. Cek Supala katempo gemes, tuluy nenggel dampaleungeunna sorangan. Ranjeun apa saha eta Jajaka, sarta urang mana? Cek lalaki kolot anu diuk dina korasi. Beungeut eta lalaki kawas anu nguyung, hatena sigana pinuh ku bang balu, nyababkeun gurat-gurat beungeutna jadi katampo leuwih kolot tina umurna anu sabenerna. Kula karak nempo eta Jajaka, sigana mah lain urang di dieu ki. Cek Supala nyaritana kawas ka jalma biasa bae teu ngaragangan kana kakolotan jeung kadudukan eta jalma. Lamun kitu mah paling ge tukang ngalalana, tukang umbara anu teu kahaja ngaliwat we. Kari tungguan we dagoan sabora poe mah. Keoge manehna bakal indit ninggalkeun ieu lembur. Cek si lalaki kolot deui. Teu bisa diantem. Manehna kudu narima heula wawalas ti kaula samemeh indit ti lembur. Tuluy rek kumaha cara anjeun malesna, nilik tina caritana anjeun tadi. Eta Jajaka teh sigana mibanda ilmu anu luhur. Penting kula terek mawa sabora urang anu bisa diandalkeun pangabisana. Susuganan eta Jajaka masih aya di eta imah. Geus carita kitu mah Supala teh gancang gura-giru ninggalkeun eta rohangan. Lalaki kolot anu tayalian Ki Kalari lurah di lembur Kertasari, ukur ngahulang bari panonna neuteup kana lalangit imah. Wanci teu karasa nyerelek terus, tapi katumiba wanci tengah peuting. Kayaan di lembur Kertasari sepi jempling, ukur kadenge sora bebence jeung cari cangkas. Anu silih tembalan dialokan ku sora lonok. Di sisi lembur sora bueuk kadenge sakali-kali disada di luhur tangkal ki hujan. Warga lembur Kertasari geus tali brasare pali dina impiana sewang-sewangan. Lamat-lamat ti kajauhan kadenge sora lumpatna kuda. Kadengena lain ukur hiji tapi aya kana welasan kuda anu lumpat teh. Lalumpatna teu pati tarik. Nujuna ka sisi lembur Kertasari belah wetan. Kuda nu panghareupna ditumpakan ku Supala anu dituturkeun ku pulasan badegana atawa anak buahna nuju ka jero lembur. Supala ngahaja ngalaunkeun lumpat kudana sanggeusna tepi ka sisi lembur. Sangkan teu ngagareuwahkeun teuing pangeusi lembur. Kuda laleumpang nuju ka imah anu keur beurang pakaranganna dipake tarung tea ku Supala jeung Wiratama. Samemeh tepi ka eta imah, Supala turun ti heula tina kudana. Tuluy dituturkeun ku sakabeh anak buahna. Sanggeusna nyarang cangkuda dina tatangkalan anu ngajajar di sisi jalan. Supaya Supala teh kekatayepan bari sasalingkeran nuju ka eta imah dituturkeun ku anak buahna. Supala nyumput dina satukangeun tanggal kaibadag bari panonna nitenan ka imahna si Abah nu keur tadi isuk budak awena terek dibawa ku manehna. Kayan imah teh sepi jempling teu katampo aya tanda-tanda kahirupan. Ukur aya campor we di hareup imah anu sieunana kakalicesan diulinkeun ku angin. Bener cek Ki Kalari, eta Jajaka teh geus ini tinggalkeun lembur.
Kerenta supala dina jero hatena manehna ngangkat dua ramona anu kenca mere tanda sangkan dua urang badegana maju ngadeukeutan ka manehna. Dua urang badega gancang nyampurkeun ka supala. Maraneh duaan coba asupnya ka eta imah ngaliwatan jalan tukang weh. Paling budak awewe anakna si Abah Sukri. Kade ulah tepi katohian ya. Hayu mohon. Walon dua orang badega bari unggeg. Dua bayangan hideung tinju ringkang bari sasalingkeran ka satukangan tetangkalan. Nu dituju satukangan imahna Abah Sukri. Sawaktu tepi ka satukangan imahna si Abah, nu saurang nogel ngintip dina lawang panto anu kayuna geus teu pati rekep. Sedangkan nu saurang deui mah culang cileung nitenan kayaan di sabudeureunana. Keur kitu kalayang celek hiji bayangan bodas turun ti luhur tangkal nu aya di satukangan imah Abah Sukri. Keur naon dua beurit wayah kieu kuku layaban nah rek maling pinang atawa rek maling awewe, sentak si bayangan bodas anu tayalian Wiratama. Wira teh boga pirasat lamun den supala jeung para badegana bakal datang deui ka imahna Abah Sukri. Nyatana pirasat Wira henteu nyalahan. Nuduaan ngarenjag reuwas gancang malik karah Wira. Sajenah wawanianan syah ngagareuwahkeun kami. Make jeung sieun ngagebah cucurut model anjeun duaan. Pasti anjeun duaan teh boga niat anu teu hade. Mana aya jalma hade ngintipan imah batur dina wanci tengah peuting kawas kieu? Cek Wira ngeyehkeun nuduaan. Bangsat dicacak sia. Sentakna saurang bari langsung serepet bae ngalugas badaugna dituturkeun ku baturna. Anjeun nu bangsat nuduh ka kuring eueuh ka era wew. Wira ngahualkeun. Si badega anu kumisna kandel langsung ngahembotkeun badaugna pikeun nigas tak-takna Wira. Wira rikat ngakiwar ka kenca. Leungeunna ngaheumat notok kana pi gelang leungeun si badega. Hiu prok. Aduh, si kumis ngajedik teh leungeunna langsung ngageter kawas lilinieun. Pluk, badaugna murag, keur kitu sirahna langsung dihancak ku tenggelan sador kejona Wira. Hiu, jabrod. Juralit, blue. Si kumis kandal ngajungkel rubuh bari langsung katuru lengan, sirahna lieur tetenjuana ranyaek karaloneng, les bae manehna kapiuhan. Baturna langsung narajang badaugna nyerepet rek megatkeun beheung Wiratama. Tapi Wira rikat ngelok hiu plos sabetan badaug ukur mapas angin. Wira gancang ngulinkeun jurus nyomot dage moekeun gaplek. Leungeun kencana ngangkat ka luhur rek napak pigelang lawan, sedangkeun leungeun katuhna rek ngajembel kulit beteungna si badega nu kumisna melengkung ka handap. Tapi teu disangka si badega eta mah lumayan gesit gerakanana, manehna gancang nyingcat. Bari tuluy ngagajleng ka belah katuhu. Badaugna tuluy nyuruntuh rek nobros dadana jawra gunung Salak. Tapi Wira rikat matakeun jurus sorodot gaplok. Awakna ngadadak nyorodot ka handap, suku katuhuna nengka suku musuhna serod desplak koleab. Awak si badega ngoleab labu tuluy dipapag disampakeun gaplokan leungeun kenca Wira anu ngahancap pisan kana pipina si badega. Hiu gamplang. Blue. Si badega kumis melengkung rubuh les bae kapiuhan nuturkeun baturna anu ngajoprak leuwih ti heula. Jeleng Wira luncat ka luhur tangkal. Tuluy kokolebatan ajeleng-ajelengan ti hiji tangkal ka tangkal anu sejena pikeun neangan supala jeung anu sejena. Itu marane teh geuningan. Keun sia diheureuyan ku aing. Cek Wira dina hatena sanggeusna nempo ka supala jeung para badegana anu harita ngariung di handap tangkal kai badag. Wira ngalirkeun tenaga jerona kana sorana tuluy ngagagak seuri handaruan sorana kawas sora hiji buta raksasa.
Bari seuri Wira teh ngawatak tanaga inti saepi, awakna langsung mancarkeun sinar bodas matak silo anu nempo. Supala jeung sakabeh anak buahna renja greuwas langsung malik mencrong ke arah datangna sora. Si oreng datangna sora teh ti hiji luhur tangkal kai di mana Wira keur seuli bari ngajega dina dahan eta tangkal. Den itu naon Den? Cek salah seorang anak buahna Supala anu borangan. Kawehan ge katempo sieun jeung Gimir tapi Supala ngawanikeun nyarita. Sahanjeun? Kaula Raja Iblis anu diutus pikeun nyabut nyawa anjeun kabehan. Walon Wira sorana tambahan aruan pikasieun. Atuh kabehan silih pelong bari jeung pias beungeutna. Mesa kabeh anak buahna Supala mah geus leeh ka wanina teh. Tapi Supala anu pinter jeung kawilang wanian teu bisa ditipu kitu bae ku Wira. Supaya Supala teh ngerahkeun tenaga jero kana panonna neuteub seukeut nyidik-nyidik ka rupa jalma anu mancarkeun sinar bodas eta. Bangsat, anjeun masih jajaka kurang ajar anu tadi isuk teh. Hayo, kabehan, kampung eta jalma. Waduh, sakabeh anak buahna Supala anu geus pias beungeutna rubah jadi beureum bakat ku ambak sabab geus diheureuykeun ku Wira. Ulasan jalma langsung ngepung ka Wira anu harita turun ti luhur tangkal. Dua bedog langsung mapag datangna Wira nyabat kana cangkeng jeung dadana jawara Gunung Salak. Hiuk. Tapi sakilat Wira ngawangun gerakan dangdang palid nawahangan. Awakna ngadadak nyoloyong kagigireun jalma nu rek ngadek dadana. Satuluyna sewaktu dua jalma nu narajang rada ngoleweng sabab kabawa ku tanaga bedogna nu poos. Wira teh langsung malik naraja ngagunakeun jurus gayung unggah kana gentong anu dituluykeun ku jurus tetenong nyiuk pariuk. Leungeun katuhu Wira nekor tuluy tonggong leungeunna ngababuk tarik kana beungeut si Badega di belah katuhu. Sedangkan leungeun kencana anu sarua nekor ngayun ngabentur gadona Badega di belah kencaeunana. Hiup, prok, wut, prak, ayah, anjir, bangkil, blug, salontot, kubrag. Dua Badega Namru teu bisa usik deui, sabab beungeutna pecah sarta gadona remuk. Nempo dua urang baturna sakali rubuh, Badega nu sejena babarengan ngarepuk ka Wira ngagunakeun bedogna sewang-sewangan. Bedog ting syariat ting sarwu ngahujanan sakujur awakna Wira, tapi Wira gancang ngagunakeun jurus seuneu hau kadawak angin. Awakna gulak-gilek babalicetan nyingkahan sakabeh panarajang anu ngarah kana badana. Harita dua bedog nyeruntul deui ngarah kana beuteung jeung dada jawara Gunung Salak. Wira gancang ngajaul ka luhur, tuluy salto sakali di luhur. Saterusna Wira teh malik naraja ngagunakeun jurus Dewa Popolah ngageber sate warisan ti Aki Musadik anu jadi guruna anu boga gelar Dewa Popolah ti Kahyangan. Dua leungeunna Wira kubat kebut kawas hihid anu keur dipake ngageberan sate. Gerakan padu bae eta kawas kitu, tapi tumerapna kanu jadi lawan rohaka pisan. Angin tarik ngababad di kenca jeung katuhueunana kawas nampilingan kana beungeutna dua Badega den Supala. Hiuk wut pak prak bledak. Dua Badega teh ngajungkel bareng rubuh bari beungeutna hancur teu mangrupa. Bengo tulang pipina kabeh remuk, panona moncrot keluar tina kongkolakna getih ngucur tina baham irung jeung ceuli sarta tina tatu dina beungeut jeung panona. Nempo wawasen si Jajaka di baju bodas anu lain bantrak-bantrakeun Supala jeung salapan anak buahna nu nyesa kabeh ge mundur bari rasa saberna beukingan nelan.
Dina kayan kitu kolebat jeleg hiji bayangan beureum datang ke tengah-tengah kalangan. Atuh kabeh ngarenjag leuwas tuluy malik neuteup ka bayangan nu anyar datang. Si horeng nu anyar datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna mah nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh heup heula heup. Yeuh ulah kamalinaan gerelut teh. Reureuh heula yeuh bere kasempatan ibi dagang heula ieu aug. Sok geraja-rajan heula meh tanagana rosa gerelutna. Tah aug ibi mah amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah. Sok ieu tah kukurau alias urap jagong gurih ieu teh raos matak wareg deh. Sok mangga jarajan heula sabaraha pincuk ewang. Mancomania geura ieu ngaborong. Bohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahna Wiratama si Jawara Gunung Salak dina lalakon lumakupur wadenya pamirsa patukeur. Dina lalakon Nyung Si Rajapati bagian atanapi episode katilu cag urang teudeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan aleun urang sampeurdeung ke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana sadayana ki amit mungkur aki palai atanapi hoyong ieu heula ieu ngabsen tos lamit teu ngabsen para mancower anu hadir di bagian kamarinya Nyung Si Rajapati bagian katilu. Aya saha we aya Iva aja. Tasik hadir ki hatur nuhun Kang Topik Abadi oge manco ti Kircona Kang Andri si Balaka Sadut hadir aki ti Bogor hatur nuhun. Ki Suhendi Waalaikumsalam Rampes Karawang hadir ki hatur nuhun Kang Ode Mulyono oge mangga kaparayun salam kasadayana dar. Kang Rastim Haji hatur nuhun jempolna manah oge nya manco mania Sumedang hadir ki narasieun hanca saurna. Kang Ade Sukarna hadir teras ki hatur nuhun ti Bandung nya. Cadas Kang Abror oge nya palihan Serang Keragilan hatur nuhun. User ceek 4FE saha ieu teh sampurasun Baraya Sunda di mana wae ayana salam hormat ka sadayana. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Amin hatur nuhun pisan pidoana Kang Asep di Bekasi. Teh Yuliani oge manco teras hatur nuhun jempolna teh sunu nyarangan dongeng aki ti kapungkur hatur nuhun. Kang Asep Setiawan oge nya ti Bogorna manco deui wilujeng mancen gawe kalayan waluya. Amin. Aya Kang Agus Sumantien Rojol ti Garutna sor bajigur Wiratama saurna. Tindan Ramadhani sami nya raskeun hanca Nyung Si Rajapati ti palihan Garut. Aya Kang Setiabudi manco mania Tasik anu bari ngobdud nyarangan akit itu oge Teh Dokter Yulina Belyana nya wilujeng wengi manco aki ku hatur nuhun jempolna Teh Dokter. Ta geuningan nu diantos midang geuningan saha ieu we user PH9IO. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni Wiratama ki hatur nuhun. M user UR4RV bah diantos dongeng Nyung Si Rajapati nu kaopat mangga. Bagus Setiawan di Jatihana batur nuhun. Rampes siap Satya manco Kiprung sauna Teh Linda Imut oge nya manco Jawara Gunung Salak sauna ti Bandung. Kang Ruhendi Nyung Si Rajapati medal deui Subang manco ki hatur nuhun. Kang Henen oge nya ti ujung berungna hatur nuhun hadirna kitu oge ti Riauna Kang Wartono Sanukri. User SD 7 sekian Kang Henen ieu mah. Teteh Tami Maliha alhamdulillah Wiratama tos modar. Teh Nina Marlina Mang Prung geber bray hatur nuhun. Pamirsa sadayana sakitu ulah nu kapihatur aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.